nuhun ditampi ku kaula. Aya pikir saya naon ye Raden Banteng. Raden Banteng ya. Aya naon-naon ditenggelan ku Asep Banteng. Percaya kasih Percaya. nelayan ke minggir Bilih aya nu macem-macem sok. Asep Banteng, Udin Batak aya. oh ya nang pelek aya Yan Tobadak aya. ya wah Ari Pelek aya Darya Ornerdil aya nya. Aya tau. Si babak toy. Kajangakeun Nuhun. percaya aya naon nya dagang. Aji mun bau jengkol aja teh. Eta kan Anak. nangis kadahar naon eta teh atuh Mane ngajah jengkol geus ngakanaon udang. udah Jauh ngakan udang bau jengkol. Bau jengkol. Apaan dicampur? jeung kuda laut Ya jadi ke si babak di sebelah gusi. Hak nuhun. Mangga aya pikir sari naon ulah gusi. jeung capek kerahnya aya meeting Sore ram anak yang manis, anak manis janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silakan urang bakal dibui. Homo aya cinta segitiga. Lagu batur nepi ka diruksak itu. Ciangi deh kata. lagu cinta segitiga teh Lagu naon lebih teh lagu toka-toka. Ai mana bisa ngalagu? Bisa cincok. Dengdelet tumila reungit tuma oh sayang boneka peot coba rupa-rupa siapa mau kejeng boneka cantik teh aing nyaho. Zaman Elia Kadam. oh zaman Deli Suryani Oh, kadempet Kadempet atuh mah. Aya pikir saeuy naon bulan Gusti. kieu bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara. Oh. ketahuan Ketahuan pacaran lagi dengan si ayah si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi. Asal ceweknya mereka mana tuh dari lagi teh kawin nanti mun itu beja-beja. Pantes geuning itu beja-beja tidak geuning goreng patu.
sampean apa si Bima nepi kadanget ayeuna teh pakarang anu terang. Wah, leres Gusti, ampun eta awak si Bima. Keris teh mah tuh. Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Sarulit merenya Mana apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Sarulit eta mah atuh. Kabina-bina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarurat. Suit eta mah suit. Ai suit mah ieu anu beulah biwirna. Ai sia. Eta mah Saung, eta mah saung. eta mah rarengat atuh. Tahu ya toh. Ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe. Suung. Suung teh mah belegug. Nah, setika bani punya bina teuing. Ai suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Sia teh. Ai suung mah jalan cai gini babaturan got. Kuluwung teh mah belegug. Jauh-jauh. Kuluwung. Ai kuluwung mah geuning di pamajikan urang ge aya. Geus tong diomongkeun teh mah. Eta mah Sumarni atuh. Tah wayana si Bima teu teurak ku pakarang teh nya aya beja tinu menang dipercaya. Goh. Eta Tah. Sing atuh Gusti kulan. Da abdi mah parantos beak dengkap usaha je. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkeun ku anjeunna jangan ditode-tode teh kerisna kalah potong. teu mampu. Abdi anu ngagentian. Nya. Teu mampu. Naon. Banyak keris dipake neuteuk. Potong atuh. Naon kitu mane keris teh? Keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narok-nok. Kuris. Jauh-jauh atuh. Ya, Kuris. mah sok dirujak. Hiris sama lamun hiris diharudum. Eta mah tiris atuh. Ya teh. Geus. Kuris. Ai tiris mah pan sok di jero kulkas. Tiis. Nah kudu bisa ngabedakeun atuh. Kuris. Ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis. Isen. Eta mah teu nyari we teh mah. Jadi wayahna kaula rek ninggalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula. Oh, sareng Nen Patih. Ya, Sumuhun. Kumaha cenah saur endang Patih teh? Aduh, cing saur cut memei teh kumaha. dek usaha bareng gawe jeung kaula. Gawe bareng dek koalisi. Sae Beres koalisi mah. Sugan benang sabab lamun teu dibabuk ku layang jamu sekali musada. Jigana yakin ratusan tahun oge moal teurak. dibabuk kunaon cenah? Disabuk dibabuk heula huluna ku si Juana. Lain suana layang jamu sekali musada. Jamu Ah, dengekeun. jamu Beli teh sia teh. Nah, nyalakeun batu da maneh nu kitu mah. Baralaga lah. Palalaga. Dupi eta layang jamu anu bieu teh di mana ayana? Layang jamu sekali musada teh Tah, kali musada. Di mana? ayana teh di Amarta di dulurna kene. Oh. Saha nu kagunganana teh? Yudhistira. Raja Amarta. Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi.
Gustira tema atuh sia teh eta Tenggaran Rajana Amarta bieta pisan pusaka teh hayana aduh teu kedah sareng abdi teu wayahna nagara tungguan wayahna si Bima tungguan bisi ngencar wah ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti aplusan sajam sewa kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima teu daekeun Gusti dipasihan roti kalau di alung kalah disepak hamburger diantep diantep pelukan eta oge ku abdi dipasihan fried chicken wah kalau ke beak chef nama nanging sana ku si Bima usaha ku anak abdi we dibere martabak kira ke pamajikanana jadi gegerungan si Bima teh bari tapa bari puasa manehna teu nginum teu daang teh dedak laga mana teteh sia surade ragam suradi najis deh kaul Jampang Kulon dah euy kulon detik itu kadu panak gitu baru di mana mah deuy oh beujeng dek teu panggih ngeuy lewek teh dek wayahna tungguan di saat sana kula datang mudah-mudahan we eta layang jamu sekali musana teh bisa kabawa dadahan Gusti doanakeun abdi ke rek maca gedong dhuwur kali samung ieu pagulingan sepi batur memaca Yasin sia maca gedong dhuwur kumaha ge paingan sia mah kitu wae da kalakuanana paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek kana Yasin teh apa gedung dhuwur apa bisi aya siku sululu gelak mau ngamuk kajah mata wayahna jaga cibener tingkatkeun ronjatkeun mangga Gusti da upami diperjanten mah nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar panyakitna anu DBD bede flu burung lu babi anu flu tulang pelukan anu cikungunya anu kencing aya pangap penyakit cikungunya tong boro cicuyunya cijagrage aya aduh nyaan Gusti anu nyeri panon teu cager-cager aya can kencing manis nya penyakit kolesterol beureun sia teh kolesterol nah aya asam urat tah kitu kulan Gusti nyeri euteung aya muntaber penyakit oneng diabetes oneng bisa penyakit oneng mah waduk penyakit liver liver nu bener heeh cadara aya penyakit liver aya lain liver mah anu ngajaga gawang ai main bola eta mah kiper sia ai kiper mah anu teu percaya ka pangeran kafir eta mah belegu lain jauh-jauh itu kana kiper kana kafir dipaksa alah sakitu wayahna sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen wayahna bral lumampah jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisa aya hal anu teu diharapkeun polotot aling bere jalan tong halangan jalan aing anu rek ti heula ini bere jalan gayang teh tuh kadinya jalanna Malibir. bade ka dieu mangga malibir tak kasih si aya atuh
agawir euy. gawe balong aja mah. Balong Walungan ka dieu punten. lain lega-lega jalan itu cegerangan. Sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mencekil. Ya. Abdi oge pada permios kulan Gusti. Nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula. Cuti Naon maneh? Bade nepungan ka Bogo. Boga maneh ka Bogo? Boga ka Bogo jauh. Mentas laut leuweung gunung. Tapi ape teu bingung. Cukup halo na telepon. Pulau kuring di Pulau Jawa. Manehna teh di Ciirateun. Pulau Jawa keneh belum. Boga ka Bogo deukeut. Kahalangan ku jalan raya. Tapi ape teu bingung. Cukup siligupai dina jandela. Urang siliki cepat. cukup kalian agama Dadali manting ipeti ngalayang kangus. ai lagu rupa-rupa Eta kugo jeung salah teh jeung tarik deui. Kalakuan tuh aya naon nu teret naon jo huhu walah dulur aya naon baraya nyuk curuk suku gunung nyuk cuk tuturubun subuh burung luku ngajuk-juk lemur batur ngurung ngojug lemur batur suku gunung cupu bledug beleduk di dagor aya bom hesek ayeuna alah lain urang sararea kudu bener-bener ngajaga lemur sabab lamun teu kitu urang sararea bakal kacolongan kacolongan ku jelema oknum-oknum anu masih kene diarudum anasir masih kene balawiri lamun kacolongan teh mah urang yakin bakal menang teguran ti dunungan heuh ya cucungik buuk mun dibaong kieu Manusia
dosa Kaya jaga pribadi Lepat nengal dan dosa Luyu jangka Mereka wacakan duren. Oh iya di mata. Nayaka anunya Sadaya ngaturkan aku Sadaya ngaturkan aku Nyangakan kawilu jangan Kasadaya kaundamu Nyangakan kawilu jangan Kasadaya darah mang aji Ya Pangestu akan nuhun abdi mah hoyong eta yang naon. bari neangan ieu bari neangan hakana da aing mah hakana teh bancet Oh banceng cakup. kabeuki teh kakara wing nikmat dahar lamun geus ngadahar bancet Ampun geus Pak, ampun geus pagi teh banceng. Muncan panjang jati diri menghirup sesiwangan sirna cinta sabar getar tujuan kosan dengan negara daftar eling mangka eling rumengkang di bumi alam Dharma Dharma ukur wawayangan raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah anak masuk ke sasar. anaknya kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung Lagu naon dari akang kana hari ringan itu saja jalan. alah lagu sungsang jadi euy Lain saja jalan hari ringan lu Kang Wadi. Kawas lu keur ngabang berangkeun. Dah, bari lu ngabang berangkeun hate dek teh euy naon lu ke ngabang berangkeun hate akang? bapak dewe kapuragaan Kapuragaan naon panyawa? oh tu damang pun bapak parantos sasasi setengah Naon panyawat dari akang? ai mimiti nama hareeng ateul juru soca Oh, dina juru soca na teh kawas turuwisan mimiti nama mimiti nama. ayeuna teh geus sagede dugan
geus ngimbangan kepala orang moal tumor mah gitu nyata meureun anu disebut tumor teh nya. Oh, tumor nya. anas tumor ganas eta teh teuing lamun tuh koceak oh jatang tos akang atuh 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui ayeuna teh boa-boanya teu bisa mapah eta teh pun bapak teh oh nyatang tos ai soca kagak ma jerit teh cing cenah jang kumaha cenah sarua geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh oh tah popokan ku surawung sugan ka dipopokan ku daun paria walah supados tiis supaya tiis malah meureun eta manu jahil ka aing kumaha kan cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning dilaksanakeun ku dewek teh aitaeun lain wah kalah buru ada kokotor eta teh makan oh nyata kitu cing merulukan karbit teuing beureunan ku si gareng basa kamari basa dina muludan kumaha ku si gareng kan da si gareng mah percayaan keneh geuning oh ari manehna mah bener pusaka keris baheula teh di mandian mandian cak-celak dikosok dikecelakeun ngeuna cisoca bapa Damang. atunya heueuh ada penyakit meureun teh mah keris kotor komo baheulana meureunan ngaran-ngaran keris keur maehan batur oh karaha diracun heula ayeuna dicak-celakeun ngeuna panon euy untung teu lolong deh nah eta loba mitos kitu teh jelema baheula kitu sote da ayeuna mah geus zaman kemajuan zaman canggih zaman kemajuan atuh teu kudu kitu dokter we nya bener kan modern ai keris ada pikiran oge meureun kudu modern urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi atuh pugu kudu ningkat informasi geus loba ayeuna mah boh media cita elektronik boh media citak geus nyebar aku teu meunang beja bener nya asal urangna we leukeun urang tah ieu loba animisme dina zaman modern ieu oh nyata kitu burung kasih dawala ka dieu kitu nya sok atuh Kang urang hiburan ieu ngahibur panganten ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek anjing pan wengi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit sae urang doakeun ku urang cing aya dina kakiatan amin lahirna batina heuh kadena itu dah alah sok sok yang wani lamun urang dinasani Pak Haji Sidik sok aya walepatna komo sapertosim adi Kang Sunaria tuna budi sisi pamarti ya kalau yang tete aya ulah rasa pangukulna jeung apesna
Siap. Nganyen bisa capek ke nih hirup saja. Dari mana pucuk Bieu teh kan nutukeun teh sagong deui. lagu Da dewe ke apa? lagu pupuleuna beta Ah nyata atuh geus teu nyaho deungeunah bangsa urang. geus eueuh rasa dulu kan Paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. paingan Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. ada benar Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. benar Ulah wakan nyalahkeun batur. Barah batur gini kan Ihdina siratal mustaqim. naon teh Kang Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. moho Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. paingan coba cilaka tuh mo Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. benar sediakeun rahmat Ditulisan dina tongong truk utamakan selamat dina tongong truk nyelap teh mah. Ai supirna balanga mah ngareti ku surup. anger cilaka Eta utamakan selamat memilu nongeng deh. Dai Allah mamaha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. bener Contona urang boga balong. kumaha Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan, impun milungakan, kabur kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan. bener Orai kadut oge milungakan. nilu Malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang. bener Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke. kumaha Dipisahkeun pan kun boga tah ieu mah meureun lauk emas. simpen aja di ditu tuh Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. jae kaya Tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah. atawa ieu mah keuyeub Tah ieu mah keuyeub. Tah di kitu sia sok. Akhir tina pagawean teh. bener kan Nya air rezeki mah ngilu dahar teh milu di dunia mah dahar kabeh oge. boro-boro kitu sasatuan Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina etap anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamingpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu kadulur ka tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara main mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi sakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contona makan urang keur cicing di sisi jalan cing
aya jelema nu ngaliwat cek urang teh kemana goblok umat temalna teh lain di tema tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui tak kana suka ngiru teu jaga-jaga teuing si orang kumaha ama perbuatan cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener nu mata kumaha teu carana qad aflaha manjakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta Kang ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan teu mikiran modal sia mah kari ini timah teh mah bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu si orang geus teu ngawiwirang batur sia teh si orang geus teu bisa dibanyolan menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan mah moal jangan menjatuhkan nama baik saya moal sekali-kali deui nama ari sugan teh moal ngamek tadi namanya teu ngamek aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan bener mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang keneh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun papatah kolot karasa bener aya nama cek da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseaso teh jelema kulantaran beda bahasa beda bahasanya Kang contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia bahasa daerah ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda ai garam bahasa Indonesia tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok yo masak tanitah ka anakna cing buat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta aduh itu kok beusi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang bisi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal eta kene padahal garam jeung uyah teh eta kene eta di lingkungan keluarga di lingkungan keluarga apa naya kene nu belenggu hitungan keluarga geus pegia-gia berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang Malik Yaumidin maksudna sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh eta hartina teh kitu raja di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi keyakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi ai Prabu kasaha karaja karaja Prabu mah da Siliwangi mah eta mah pagawean silih seungitan silih pajukeun teuing saha ngaranna mah gelar jadi ai Prabu kasaha karaja
ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir ai memeh Malik Yaumidin naon iya karena bodoh teu bisa lain memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rohim Ar-Rahmani Rahim Malik Yaumidin ai Ar-Rahmani Rahim naon hartina cek akang welas jeung asih ai moto Siliwangi naon welas asih Sili Asah Sili Asuh Sili asih gini eta barangna mah anger eta beda bahasana nu beda teh beda sebutan pek jelema anu Sili Asah Sili Asuh Sili Asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya maksana kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus Sili Asah Sili Asuh Sili Asih tang aing aya di dinya hari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah hayang dewegannya kan tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi si ngancik dina diri sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna oh bener brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah ceuk urang Arabna teuing cek urang Sunda ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung sote ai ceuk urang Inggris teuing buat teuing cek urang Inggris mah barangna mah eta kene euy kunaon make pasea sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa aya nu sarwana eta naon rasa pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha asin pasti asin pasti aya urang Irian ieu mah urang Afrika anu panggoreng patutna nya asin meureun asin sarua asin sarua aya gula amis tuh nu matak Allah ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua sajajar pajajaran disebutna oh eta rasa teh sarua cokot mah sarua nawe atuh ulah perbedaan ya kan bener ulah dina soal perbedaanana persamaanana ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung pada eta kene sesebutanna mah pada eta kene malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna bakang naon cek anet cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung aya anu baruleh harita teh percaya cenah dijahit we marukana geus asak tak anu geus asak mah urang Sunda hideung teuing teu nya sawo mateng sebutna tuh jadi pegek teuing teu mancung teuing teu tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku urang Sunda aduh ampun Sebagai ulah uang lebaran tahajud nya bener Kang yang bejakin ke padada aduh ampun tah gitu euy jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate bersihkeun bersihan hati ulang bersihan baju gitu tanya bener Kang kudu bersih dewek mah kitu sote ngabejaane kasih lain ngelingan ulah kamandinaan jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi aja bawain balik cekolot tuh
eta ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak. bahan pikiran Bahan pikiran neun pikir keselamatan orang tilunya ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana gara sok sanajan barisa agama beda-beda aliran. beda aliran Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak. Nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kejadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala ka urang-urang keneh. Jadi tamu teh wajib lapor teh didinya 1 kali 24 jam kenal 24 jam teh wajib lapor kudu diketahui baik dicarekan pege kudu mancung mah. bener Kang waspada sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah nah wae disebut musibah musibah lah jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereungpeunan. Sarua jeung boga salaki kajarikeun nya meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keuneh cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru. Abdi soleh kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik tak gitu euy saya nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin amin si ari mah kana hianat eureun nya kitu teh euy saya ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya mangga moal Kang ayeuna isin ku Bapak Wahyu Effendi isin hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih isin ku Pak RT isin ku Pak RT Kang isin atuh ku Pak RT nya ku Eyang Atin wasir nasib ibu nenahnya naon pek siapek khawatir nasib ibu nenah khawatir ku pamajikan dewek ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek. Alah kaseniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh kreativitasna Kang nya dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun nya payah kayak kelengen depan urang teh kumaha carana saling pajukeun ka model dewek ayeuna Akang dewek mah mung narima murah ngadalang nah hari Akang wah anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun kira kebagianana Kang nya kabeh kabagean sarerea ame rata nya keun bae aing masa bulan 5 panggung oge asa anu 100 jutaan bener Kang gitu 4 jutaan duit gede tatakan pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna insyaallah kana suka balik ke wayang TBC lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh nggak MC-an gitu atina naon hirup mah mawe rupa-rupa cara hirup mah mudah-mudahan kapayun di sini teh setepang gede urang sarereanya amin Kang amin alah di sini ieu sing pajeng deul menikah rareun sorana naon mana di nuki aya sora doser di PCD bot tah bot aya PCD Rapli ini sora kayu putih bot wah toke brudut bot wah omak meureun angin gede yeuh ulah kaget bot sora tutup tarason sebot
Woi. Ngawan teh belentuk gitu. Ingat tuh, apa bisa dengean? Cibut. Atau manuk beo. Kompak sih di temalan. Lain support. Cibut. Hei. Gimana hei? Saya sering. Aduh. Wasaha. Saya aja. Kayak gitu almarhum. Saya ada Kang Kosin. Kang Kosin gak ngaruh. Penting iya mau orang ibu pulang. Cibut. Syah. Gimana hei? Saya si lain. Saya sering. Tunggu yang dewek hei. Dewek keur bingung. Diluweng ge mah bawa-bawa deh. Oh, kadekan ah. Bukan kawani ya. Keur kieu teh datangnya alien. Alien teh naon jo alien. Makhluk luar angkasa alien teh. Oh, turun ka dunya berarti kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana angkasa teh belah mana kadipaten. Bedi tuh. Si agama dari alien. Tibayah teh ngulon. Oh, alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Sahanya euy. Luka teuing Kak. Sah teh nu tadi teh euy. Balik si lain itu. Emokeun wujud si leuing. Lamun jama. Untung nyalukan ke kejauhan darinya malah laki. Sopan. Nah memang na aing teh sieun. Etika pakai. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Hanya serang neangan lawan. Aing saumur hirup can nyaho digetih sorangan. wah Sok. Pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. Halus ilmu nang tanteng. oh iya ona Emang na aing teh sieun. Kira-kira lain mah itu kemana? Aing mah deuleu di dunya saha nu jago tunduk ka aing mah. percaya Di pinggandani aya jago ngaranna Gatot Kaca. eueuh Depak tah jeung harapan aing mah. Di Jebrod. Emang na aing sieun ku Gatot Kaca? Oh, Oh, jebrod ku aing mah. cadu kudu mun kecil Heula aing ada caca. Gatot Kaca teh dudungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep ongko. ada sampai rupa hade teh eta. Berehan ongko. aduh Hese neangan dudungan aing cara Gatot Kaca. Geus ya gelo. Heuy. aya kareuwas Geus ya geus. Kan bade ngapunten ka abdi. Geus. Nah, sia geuning ceurik teh biji cimatanyaan. Bisaan maneh. Pun bapak udur. aduh Naon? Pun bapak teh damang. Sakit. Bapak maneh geuring. aing teh babarido cipanon Punten agan. Pun bapak udu atau damang. Bagja agan. Nuhun agan. Anas jeung lagu sedih. Mudah-mudahan akan Cing panjang Yosua akan mempeperihan pun bapak teu damai. Anas jeung lagu sedih megalak kolektor. Naon agan ningangan sirah abdi wae.
Lu sih ngai Aduh. mun-munan dengan nyautan ge kan. Geus sabaraha poe bapa maneh geringan. Kan. Parantos sasasi satengah kan. Naon panyakitna? Baru si sabelah sampai ieu teh socana. Sampai anak baru senal oge ulah nu hiji nomor 42 Anu hiji. Muji deui. nomor 73 laras agan sanes akon-akon kelas Sanes ocon. pun bapa teh pati-pati ngantunkeun alam dunya ge saurna teh hoyong palai dilayan heula pun para gegeden maksudna mah pada nyuhunkeun dihapunten bilih anjing bilih pageto ngantunkeun alam dunya Watir geus kitu mobil. teu acan tega abdi teh sing jadi budak yatim Can siap, can siap. teu acan tega abdi tega jadi budak baong salilana sampelak kakolot Kan ngahesekeun ngahesekeun ka sepuh sambil sambulang tarima. ai kolot kajaman teh pan dompetna teh dirah-rah teh artosna teh leuheung lamun disesakeun Duit tadi cokot ganti ku seureuh. tong nyindiran ai Geus. Kari bayar. Kaget kun nirahan ningali. Kaget kun nirahan ningali. Ingkang kasranok satengah king marga. Sastra jingga agan semah kapiatur kan diterima mot. ti abdi ge teu kantun Tarima nola. Guaan duaan abdi teh ulan syukur bagja kumbayangan. Kumaha maneh menang pansen milarian paman Arjuna teh. wah lapur ulan juragan pangaulaan teh kalau biasana pan upami bade angkat-angkatan teh pan sok nyamper ka abdi ieu mah teu aya ulan Teu koling-kolingan. teu teu serat-serat acan susul ka anu pan kitu biasana ge Biasana ge kitu. nanging ayeuna mah Lapur ayeuna mah nya Maslami. Ot, nah maneh nyaon teu? naon lan Kangjeng Rama Arya oge timungul pawenang teu aya. lu Teu aya geus tilu panggung. teu aya acara nya Teu aya Pak Kangjeng Rama Arya. Maksudna milarian paman Arjuna. lu olah tiga kieu kaayaan Ayeuna katurub katutu bapa maneh gering. teu damang kan parantos sasasi satengah menit teu lebet cai-cai acan Saha nu nungguan ditu? pun biang sareng si gareng kitu pulang Ai maneh dikirit ka mana atuh? Umawi bade nguningakeun pun bapa teh cenah agan ieu mah manawi sareng manawi diuningakeun ku agan ka Gusti Prabu Naon? saur pun bapa teh ujang satengah teh eling bisi dewek isuk pageto dicabut umur bisi diparengkeun dewek rumpak cengin diburuan Kitu amanat teh alias maut Iya. aing dah hayang panggih heula jeung nunungan Kitu tah amanat teh. itu amanatnya pun bapak teh mudah-mudahan we agan tiasa ngadugikeunana abdi mah da teu aya piletaheunana Bener Kang. ajri abdi teh urang kiraku nunungan kedah angkat ka itu Teu wasa deui nyari. dewasa abdi teh
dibejakeun ku kaula tah gitu kan saha anu diharapkeun ku bapa maneh sadayana kan si gareng mah ayeuna teh para nyeun peti dumeh dunungan bade ka itu Oh, dajang naon peti itu. peti model ondangan teh geuning Wadah amplop. wadah amplop Peti tong. tong sanes kayaknya katang agan Si mah sok dikomersilkeun. nya Sugana nu mau ieu mah kolot gering teh dikomersilkeun nya gajah gering teh. kamari we da kumaha di pasihan artos geura naon Ye cenah ka itu neangan sereh seureuh urang godog Urang godog. Urang peureuhkeun. nya Dibelikeun lotek. kalah dibelikeun useup da bapak yang teri da lain ku useup teri mah Mun urang ka pasar we teh teu teri. Jeung urang mah eueuh da kudu di laut teh. eta duit keur meuri martabak teh teu kacongcai tuh aya kene Aya di mana aya? nah naon eta kitu saja bina ti palai di layar kununungan teh cenah jang meuli oleh-oleh Hayang martabak. daing teh geus teh sagala teu asup aya anu jadi asa geus dina biwir teh cenah aing teh hayang martabak telor nya ya urang beli we teu naon kaula teu naon lamun ka itu nuhun agan sedasana ge ya saha we anu haat Kerasa ngalayan we kitu. sanes teu terang dunungan sadayana nuju repot ka aya di negara ye si gareng wa gara dumeh dunungan dek ka dieu kan ieu teh kenteng teh dipupus-pupuskeun Naon maksudna? nya maksud eta WC dipenet maksudna mah hayang aya ganti Hayang meureun ganti meureun ngarehab tempat nya ai datang ka. ya atuh teu aya halanganana dina lebah dia hayu urang ini ngana perlu ditepikeun heula ka karaton nagara ka Wa Prabu mawi gitu kan menawi dunungan Gusti Prabu kersa nanging da moal mungkin ai Gusti Prabu mah lan ya pasti lagi meureun nitah kaula mawi gitu kan geus dibawa ka mana wae ubar ka iman we Ka tante usup. ka tante Yusuf Aduh, mereka torekan itu. mun katorekan kumaha mun pegat tati koro teh duli genggerong aing kali satu Satu. saha Alah ini hempeng gitu sholat ini bawa. Bawa sih. Leret atuh rek diuk teh. sugan teh eueuh lomang mun loba lomang ira dek diomeanana ieu jalan ka dieu mun lomang wungkul Wa Batara bot Gat, Wa Batara Wah, mana itu di luhur ih baru depok itu Sararama. Gusti Batara Kresna alhamdulillah Gusti kebenaran euy aya apa ai Kresna budak saha cing. Cing. bapana kok itu apal kena pencak kaki sih mun Oh, sah. Budak sah cing. anak saha putrana bapak dalang nang Taryana Tapi jauh-jauh kan. Anak Masudewa. jauh netes semplek nincak semplak Ya kitu salah. Ing nilai. paribasa sih itu dirubah netes semplek nicak waduk sebenarnya mana ya pokok manehna nu ngarusak mah Sudah jantung keting. nu mawi caya ngalihan da pugu abdi tinggal gugulung pun bapak kulan mah maot teh bapak maneh kunaon Aiteun babari juut si panon si teh. Dramatisir sih. babari jeuh eta mah Teuing. nya Mangih kesedih teh jawab si panon. mangi kasedih teh tong borok kitu sia eta mah ai mangi suung buruk jo guguk teh ceurik Naon Pak
maksudnya kayak naon maksudna kira suung ngerti cerikan dari besan. Bapak maneh ke sabar poe geuningan sasi setengah ulah ayeuna teh parantos teh tiasa aya nu lepet tuangeun boh leuteun oge ai kapalai ageung martabak telur mah Aja ngajak roti bakar. da wala asa jingga lamun sia init ka pusir dayu aing teh pakaulan pati-pati ngantunkeun alam nginingakeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng meser Gusti Batara Kresna ngerakeun anak teh goblok Kopi HP-an, kopi teh. Geus. Mun bisa dina ngomong serius kieu ulah heureuy. Teu boga tumpa-tumpa eta mah. Nya teu jeung adeuh. Teu bisa ada. ada biasa anak kitu meureun kacerik-cerik sia teh mah komersial Segala rupa teh jadi duit. Teu bisa adaptasi. Teu boleh jadi duit we sia eta mah tina sagarupa teh. Benar. Da aing ngopang kikieuan dah yang loba duit. Tapi teu dijabah nepi ka ieu ge. Aing geus loba aya nu mau nih. Eta teh barokah teh. eta nu katingali ku maneh panyakitna naon Awitna mah bulan turuwisen Luwisan. dina teh sapira tuluy hareeng. Sok nong entok. Bareuh patuanganna teh na. Ai bareuh mah ti baheula bapa maneh mah. Dah panginten kitu rupina. Ayeuna teh parantos sagede muk. Malihan sagede kalapa ulan. Gegerungane kulan mus-mus les teh emut di bumi alam. Ai abdi sedih teh tatacan tiasa mulang tarima we ngan ukur ngahesekeun nyapekeun ngan jadi kolot. Ai kapalai ai abdi pangna lunta ngantunkeun lemur teh nampi utusan sintipun bapak cing cenajang pati-pati ningakeun alam dunya oge aing teh hayang panggih heula jeung dunungan jeung saha we anu kersa ngalayan ka itu. Si eta mah bener aya nyaahna mah gede ka bapak teh. Oh, gede. Tapi aing keur cager ngaganggu we. Heeh. Di pacilingan gara gejebur batu di baledog-baledogkeun. Atuh bapak teh ti pacilingan teh meuni rancucut. Ajuan aing deungeun-deungeun. Da kadeungeun-gedeungeun oge tong kitu atuh da pika geuleuheun meureun nya. Hati jeung ari ngomong matahan bisa. Kadeungeun-deungeun sarua pika geuleuheun. Tak kitu lang. Buka aya peryogi mere dunungan. Nah musuhna eueuh. Teh sakilat. Mana kan? sila kawat Oh. Lapor kan tuh. ai sugan teh nanyo aing keur gelut Menako aci. Kabeh bat ku Teh kuat. dari nyem. Lah kemudian. Teh yakin itu nu bakal eleh. Wah, kadina boga keyakinan lagi. Aing manawi teh. Kan. Kumaha? ai maneh ti mana bieu Nu mawe kula ningal Gusti Batara Kresna ka mana lewasna? Sakilat. Dupi agan kumaha musuh teh? mebes ka handap Gusti. Mebes ka handap kumaha? abus kana jero taneuh barang disekat di kepret ti dieu leungit pot ka jero abus sidik ngaliangna Leungit tina paningali bete Kang. Jero. Pami aya lemur manu caket mah ti dieu. naon Ngan namut urek. Pugu da Buku beleuweut. udah belut teh. Lain pikiran teh ponoknya. Lain meni pungsat pisan. Wadagna teh pacul. Buku da taneuh teh 2 meter belum. Teh jero hadap teh teh. Meni pungsat pikiran. kumaha geus gibot isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun ugi-ugi acan Pakadena deh. Kang izin. Di Wiwirang hongko. Manya aya jago kitu. Wah, ya teu bisa lewatnya Kang. Jago mah biasana mah sagolet pangkeng sacer pageu. Oh.
hari ieu begitu musuh hiji nepi ka ketewak da eta murid cenah murid teh percaya ka si Cepot lamun si Cepot teh percaya murid nepi ka kieu da kumaha sih geus ya Dunungan keramak ieu mah di Banyolan atawa menang panyokok cenah teh musuh ya kemana wae da saya mah paseang di mana-mana teh teu make pikiran situ ngomongna teh kitu saya mah ceplak paham cing da pandangan mana ulah pandangan di mana kumaha nah tekedah make jeung bingung gampangkeun wae cenah da geus tong pasea apaan agan teh kagungan saderek saderek agan nu dihanap tibak-bakan emo teh katuang raka iya wah nya agan teh pan kagungan saderek dihanap saha sabok sia we nah eta di Banyolan wae dunungan keur serius teh juragan antarja pan dihanap teh di catur pertala catur teh opat pertala bumi geus udah saya tengok yang berang alah nuhun kaulah teu poekeun nuhun kaulah boga lanceuk kakang antarja kakang dihaturanan linggih mangga jadi punten cabok sia we dihaturanan linggih kan nah eta di Banyolan wae situ mah kakangku dihaturanan linggih kang hidung suku nilep morokan ya batur mah puas batur mah jaga ilmu baik antarja rakana Gatot Kaca sampun dumugi dateng saat waduh ngahatur ke semua paktos Yai nuhun Yai geus piomongan we sia eta mah hirupna teh semah kapihatur kulan diterima mun urang mah geus sakitu geus kagoler teh tuh kana heureuy teh nah agak teh kumaha ieu teh ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh eta sia di tukang naon di tukang Jangan main hakim sendiri ya. betul aya naon Malik sia ka itu balik atuh saha di tukang aduh terus Malik agak siri daing sia eta mah hirupna teh ai kakarana podunungan wuluh tapi kada boga pikiran cenah mah gan aduh semah kapihatur gan bot gan don bot gan don cager mana cager mana lah non cenah cager maneh oh alhamdulillah ulah ari abdi mah pun bapa tidak manggan don pun bapa tidak mah bawa deh lah non cenah bapa maneh juhun akan bapa tidak manggan berpoe lah berpoe lah sabaraha poe cenah 3 minggu akan 3 minggu oh sasasi langkung dulu teuing lah lah ya teuing jangan dulu gumawi lan nuhun akan teh cerita panggeun jeung abdi di bot lah diuk ha diuk cenah diuk cenah ayo katuh ai diuk di mana we gekna cenah mah di mana we gekna sia teh mah
Hapunten we. Rai Gatot Kaca kirang sopan rupina. Ayo lagi. Ayo aja. Berlanjut yang ngomong ini terus. Mereka Kurang anu sewe low. Tong make high. Sembah kapihatur. Lah. Bejana apa pemane kering? Bejana apa pemane kering? Sumuhun kulan 2 sasasi satengah. Naon pajakina? Naon pajakina? Panyawatna tidak bareuh kula dina juru sosana palih katuhu kulan. Berbuat bener. Lah. Ayang diterjemahkan. Ayang bener henteu geuringna. Leres. Jadi gaib tidak mana jadi. Naon ngaranna pajakina naon ngaranna? Lah. Ngaranna pajakina naon? Lah. udah aya juru basa we. Naon cenah panyakitna? Duka julehan. Bener ulah. Sumuhun. Hayang teuing ka aing mah tong nanya. Susah ngajawab Kang. Mudah-mudahan ya kadang-kadang moal takding. Geus rekes bener. Jantungeun aing mah ya. Eta ku ceulina juragan itu kaca meuli cepet. Da aing melila lambat teh. Eta ku silih aja. Ku silih ajena aing mah. Eta kalaceuk nepi ka duh ramah tamahna ai si dawala ka aing. Hormat. Sajabana teh camplak teh puak-paok di ka aing. Boga kabogoh ge dipeulaan. Eta aing buka kabogoh da dipiheulaan ku eta. Siap lah. Pot. Lah, Jadi dia. Jaga di dia. sapertos bisul kulan. Dah siang mana karep aing ngomong teh. Naon nanyakeun penyakit bapak aing naon teh? Teuing celina teh sia teh. Eta ku gancang teuing atuh ah. Asal si uang aing. Lah siap di dia. Siap. Tah eta. Cepat mana? Siap. Lain ka Akang deh caritanya tuh. Lain bukan batur we. Ayi kaluhur. Dawuh akang kalap ya bareng siap. Hayo ya. Kurang bener gersok. Wow. Sore sapi lapar. Naon setenau teh? Naon? Daek sakitu heug sia teu kajeun. Sok. Dola tong nyaan sia bagi itu ah. Heuh atuh nya batur ti haharagang teh kalah disuntrungkeun. Kemarin nyeperti. Kan mah da biasa da ieu memertikeun. Oh sok atuh. Da mertik. Sada sapi. Tong disangseurikeun wae atuh. Da ieu mah tuh arek. Da nyepertikeun atuh ieu. Aya naon kajadian naon Dimas? Nu mawi teu aya naon. Wah atuh moal dituluykeun. Tamat da wala ah. Atuh euy da wala sia kedeung euy. Moal bisa banyak. Ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak. Gede amak. Cing udah. Aya kejadian naon udah? Aya musuh. Waduh. Teu kabejaan atuh Kakang. Apan ayeuna goblok. Nah siapa jadi ambeknya kain? Esa dibawanya di wara cenah. Da sia lila wae. Meni ku aing diborong sakalian. Akang dek budak ka handap, jung. Kaluhur sia. Kumaha ai kaluhurna naik. Kana tangka kalapa, ai ka handapna deuleu aing. Ah, eta. Lah. Kumaha tuh kuring kaluhur? Kumaha sia ya? Moal rek ngelok mah kitu. Teuing. Ingat ke bapak aing ge. Naon Kang? Heuh. Wah,
kumaha orang teh eta atuh jeung inget ka bapa teh nya ta pikiran terus ras ieu bangsat can beunang deui mun urang mah juragan terjadi teh mau HP SMS nah SMS na panginan teu kumaha nya udah kudu pugu naon HP teh ya sia mah uper di Cipatat loba ngagarantung bodas nu tape atuh tah mah uper sia tah mah tape Nokia kalau packing tong make nolopan heeh duh Aduh, eta dola hari geus saweuna dari dinya atuh bawa ngomong wae HP we lain kuleuin sia atuh mah didengekeun dalam mun sia mah ku aing kitu bieu sia nu mau ngomong cek aing bina-bina teuing sia lain mun urang mah gabruk gitu eta mun sabak-bakkeun aing bieu lolep deh ampun dikesakeun ya. reng Kadieu sia nah sia teh kaos lain kalanceuk ke aing teh heuleuh aing mah di titah teh mending ngulet lain ngulet meureun manggi naon sia di jalan lila-lila teuing hampura reng loba kejadian gitu teh bukan teh teu kabeuli deul hayang martabak teh kasaha me ape duitna teh kasih goblok dicepot masalah deui Wah, semua kape haturan. Nuhun jang, ieu bapak mah tibrasa rejang, tong diganggu. Nuhun. wah nah sia teh tuluy jeuk si teu wala duit beak ku sia untuk dibulikeun kana martabak lain nah si teh wala ngadukun wae ya diuk tong pasya mun deukeut yang ku si garing mah dalam mana ampang leungeun oh Pak, Si katuna hersai jang. keun bae entong sieun entong reng ada kena disuguhan tamu mah halus saya ada gitu disuguhan mah cai kopi cai teh bae mah Geus entong reng tong. ieu kudu saya ayam bedah saya aya da salira ti itu teh kada teh hanaang Ih katutong make jeung kudu dipasyakeun kitu ini buru-buru na hersai. goreng bulu hayam goreng pulang aja naon akang lain itu bapak aing nek disuntik mainnya disuntik mun sagede kitu jarumna Gusti wah cilaka pak peleuleuyana pak kena pasrahkeun dak innalillahi wa inna ilaihi rajiun nah ada teh acan mah dan nyeri na bakal leuwih atuh aing ngaran-ngaran maot teh bakal tingku nyeri eta teh pasti ya akan luntur dulur lah asbaraya wah teh dulungan teh baraya leungit pencakaki teh dunungan teh naon paeh bapak aing ayeuna edan dah kan edan aing tingalikeun cirikeun barakada boga dunya sakumaha karesna hayang nyaho sanagara Duarwati ku aing diserang maju gitu perang jeung aing ari omongan ada udah suaban ge suaban ada mah aling ku aing aling dek di kumaha bapak urang Gusti lain seuri Reng abe cager. lamun teu cager Mun teu cager pasti meureun maot. bodoh jo singkil we tuh asupkeun deui yeuh Reng haling reng. Abe cager. aling ieu sia kali blok dari itu blok
karunya ku polosna si gareng Sumohon urang. tobat teuing Gusti mun dijul-jul ya makhluk bieu monyet bodas ada monyet beureum Saka monyet bareng maka. eta si Pahang ngomong beda gitu Tapi tinggali rupa tukang lah. aya awak halus aya beungeut tapi kamu rasut gitu karunya ya pangawakan awewe nepi ka kieu Wah, aing teh rek maehan si Bima tah si kurang ajar henteu nah geuning kalasakeur deui salah sia atuh dek ngalanyawa batur nyokot layang jamu sekali musada eta teh layang jamu sekali musada teh pan moda panawa moda Bima legu ai Bima digogoreng ai modana ku sia dicokot bener eta. dasar kemana karep ngomong je abong awewe jiwa pareman bangsat Jablay Kang. utang pati bayar pati bangsat siap jablay wah syukur aja Kumaya cek Bang One kumaya. eta monyet tepat gitu sasaran Wah pas pisan Gusti mah. Gusti Batara. nepi ka neueur gitu Nah, di akang atuh. Tong dipelong wae deuh hartina. Maka lurah teret deuh sasaha. eueuh sasahanya Eueuh. Da babaturan mah misah istirahatna sokenya. nah saya ditanya eueuh sasaha teh anu nimalan saha Da misah imah atuh. neka karunya keur mangaye aduh ampun kumaha cemot hengeng lah pek dek dimanfaatkeun tenang aduh ya luar biasa eta atuh da ngagoreng batur ngagegeuleuh batur dek dialah nyawa batur Oh, da dina bibirna ge beda da. sarua we jeung diwawarkeun ku maneh Goreng bibir. Alah, monjong nyekek sia eungap, monjong nyekek goblok ya. Capek lu. Alah, geus kolot eungap we Tapi ya. tenaga. Loh, naonana si Bima sia dewek, guruna ya. Nama percaya udah kan. I don't believe you Paduli ceuy goblok. nah sia kaos nu ngarti we naon artina bieu Beuing, Ban pintu kan. sugan teh ban bitu. aing teu percaya ka sia Paduli ceuy. what buat modar sia Aya Anjir. Hebat euy, usikna euy. rancing geus teu usikna mah. aing apa sia guru sia Wahyu Effendi nya Percaya. Nyahoan geuning ceuing. weh ya sia Watak aya goblok what? duh Anjir. Eta gerakan nepi ka kitu mah. Ya, sia. luar biasa Wah. Keur beungeut goreng patut teh. Berwes jabrik tare nyisiran. Wah. Taramani. Si berwes si taramani. Mata goreng. Nah, saya jempe. Nah. walah Si goblok jempe teh ngaheujeun geuning. yang hitut aduh Kuat. weh tak update tuh yo
Tah gitu ai hirup kumaha di tukang teh. Ai gak kumaha nu mawa we. Nya. Kitu tatrun. Saka eling dia aing mah. Kumaha nu mawa we aing mah. Ya euy. Jeung wargi teh kitu. Lain eta mah aneh ku Gusti Batara Kresna. Kumaha Kang? Jalan kaluarna teh lintang tineang gering Bapak dewek. Eta